Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana hatur nuhun kanggo Faruci anu tos ngawioskeun abi sareng kelompok abi presentasi ngeunaan teknik maca dongeng sareng teknik nyaritakeun dongeng. Sata acara tepangkeun nami abi Satria Wahyu Arrahman selaku moderator. Selanjutnya diteraskeun ku pembawa materi hiji. Tips atau teknik nulis dongeng kahiji, netepkeun tema jeung amanat dongeng. Ameh ngarti inti carita serta nyokot piwuruk jeung pelajaran hirup. Nu kadua, nyieun tokoh anu unik jeung gampang dihafalkeun. Ameh caritana jadi menarik, boga ciri khusus jeung tiasa dicaritakeun deui sarta gampang diinget. Nu katilu, ngagunakeun galur carita anu aces awal, tengah, akhir. Caritana gampang kaharti, leuwih menarik dibaca, teu acak-acakan, amanat gampang nepi jeung kajadianna nyambung. Nu kaopat, ngagunakeun basa anu saluyu jeung umur nu maca. Ameh gampang kaharti ku nu maca atau ngadenge, ngajadikeun betah tur teu garing, ngahindarkeun salah paham, ngaronjatkeun daya tarik carita jeung amanat leuwih gampang nepi. Masihan persoalan jeung penyesalan anu merenah. Eta fungsina ameh ngarasa naon anu sebaikna teu dilakukan ku diri arurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Aisyah. Ayeuna abi bade bacakeun tips teknik baca dongeng. Nu kahiji, pahaman heula isi cerita. Lamun anjeun teu paham kana isi cerita, anjeun moal nyerep jeung moal bisa nyindekeun carita. Tips nu kadua, ngagunakeun intonasi sora anu merenah pikeun tiap tokoh. Ngagunakeun intonasi sora saluyu jeung unggal tokoh bisa ngabantu ngahayati dongeng jeung mantuan maca dongeng leuwih karasa. Sakitu hungkul ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu katilu, mere jeda dina bagian anu penting supaya pamirsa fokus. Manfaatna ngabantu pamirsa atawa pendengar nyerna informasi anu penting, nguatkeun pesan utama, jeung ngajadikeun carita leuwih gampang diinget. Nu kaopat, ngagunakeun ekspresi rarai jeung gerakan awak pikeun ngadukung carita. Manfaatna ngajadikeun carita leuwih hirup, ngeunah ditonton, gampang dipahami, sarta gerakan awak jeung ekspresi rarai bisa nyamperkeun emosi anu hayang ditampilkeun. Nu kalima, maca kalayan suara CS jeung henteu gegabah. Manfaat ieu teh ngaronjatkeun kapahaman pamirsa, nyegah salah tafsir, sarta ngajaga perhatian maranehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun abdi Rian Sulistyawati Sajidah di kelas 17. Tips atau teknik nyaritakeun dongeng. Hiji, apalkeun galur carita jeung tokoh-tokohna. Hartina kudu apal jalan carita ti awal nepi akhir sarta sifat masing-masing tokoh. Sangkan waktu nyaritakeun teu kagok. 2. Ngagunakeun sora beda pikeun tiap karakter. Unggal tokoh kudu miboga sora nu beda supaya pamirsa bisa ngabedakeun saha nu keur nyarita. 3. Nempo ka pamirsa pikeun nyieun katerlibatan. Lamun nyaritakeun dongeng kudu aya kontak panon jeung pamirsa supaya maranehna ngarasa diajak milu. Nepangkeun wastapun jeung netes Rama Afara nomor urut 15. Anu kaopat, masihan unsur humor atawa kejutan anu saluyu jeung carita. Selipkeun halucu atawa kejutan anu nyocogeun jeung alur carita supaya pamirsa teu bosen ngadengekeunana. Anu kalima, pastikeun amanat carita kacumponan kanu ngadengekeun. Di akhir carita, pastikeun piwuruk atawa pesan moralna kasampekeun ka pamirsa anu ngadengekeun. Sekian di kelompok abi. Hatur nuhun kanggo rerencangan abi anu tos ngadangukeun sareng Paruci. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.